Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanggo sadayana. Alhamdulillah wa syukurillah tepang deui ngalengkungan channel Kamemet Urang Sadaya dina acara dongeng Sunda. Mang Acil gentra suara baris ngalajengkeun jajar carios jurig karuhun. Tepang dina bagian anu ka-20 genep. Kumaha lajengna ieu carios? Sumangga urang sami titenan ku sadayana jajar carios jurig karuhun dina bagian anu ka-20 genep. Sorah kapayun. Wah, aya naon eta dah? Buah-buah ieu kejadian. Cek hiji ronda bari malong ka baturna. Bener pisan ieu aya kejadian, Jang. Kudu kumaha atuh urang teh ieu? Kudu kumaha ieu? Lain kudu kumaha. Buru urang tepungan. Mamang narokoko sok titirkeun buru. Kitu cenah. Telila karawak anu saurang kana panakol-kokol. Terus ditihtirkeun. Ari ronda anu duaan teu sidikna ngajleng luncat. Muruk kana datangna sora. Kasampak di hiji imah aya awewe tengah tubuh rawah riwi. Bari jeung kokoceakan sesambat kanu jadi anakna. Tulung itu si Nyai. Tulung liwatku bangsat. Ya tulungan itu. Kitu cenah cek hiji awewe. Ari ronda anu dua manehna ngagebegrewas atuh. Tuluy nyampeurkeun ka tatangganan ku rawah riwi. Aya naon ieu teh? Aya naon Bimarni? Aya naon? Itu anak kula Mang Daman. Tulungan aya nu ngiwat ieu si Nyai. Kitu cenah cek si bibi ari Mang Daman anu katelahna eta ronda teh. Manehanana kalah ka ngahulang atuh bakat ning kubingu. Awakna ngageter. Rasa keung datang sabab beda karasana. Bat wuwuh manta keung jeung geueuman. Teu lila rob. Ti kaler ti kidul tatangga-tatangga na kararumpul nyamperkeun anu jejeritan. Pak RT oge aya nanyakeun anu saeces jentrena. Ngeunaan kejadian anu geus tumiba dina waktu eta. Sabot keur kitu, waktu aya awewe jejeritan, harita aya 4 jalma anu keur leumpang ngadarigleuk. Kapoekan di jalan manehanana keur neangan pangleurehan ka hiji lembur. Eta 4 jalma, tayalian Iwalti Jali, Abah Dinta, Sukmara jeung Donggala. Anu pangheulana ngadenge kanu jejeritan nyaeta Donggala. Reg Donggala teh ngarandeg bari pok nyarita. Aya sora anu jejeritan tah. Buah-buah ieu. Aya bancang pakewu ieu. Cek Donggala harita teh bari ngaret ka Sukmara. Bener pisan Donggala. Kukuring oge kadenge. Hayu cuang sampeurkeun. Buah-buah ieu. Alamat teh hade ieu mah Jang. Cek Abah Dinta harita teh bari melong ka Sukmara. Tapi sabot keur kitu, kolepat jeleng. Harita aya nu ngolepat tuluy ngajleng. Tuluy luncat sakolepat les jirimna teh kaciri deui. Gebeg. Sukmara sabatur-batur leuwaseun. Bari pok nyarita deui. Donggala, Abah, Jali, katempoh teu bieu anu luncat. Cek Sukmara bari ngareretan ka baturna saurang-saurang. Nya, kaciri pisan ngolepat ka belah ditutuh. Jiga barang bawa ting mawa naon dari panggul. Kumaha atuh Den ari kieu? Ieu pasti aya hiji kejadian ieu. Leuwih hade urang tuturkeun anu ngolepat tadi. Ka mana manehna ngilesna? Jeung ka mana lumpatna? Aduh, ari sim kuring keur nuturkeun kanu tarik kitu mana rek kumaha atuh carana? Cek Jali bari garo-garo teu ateu. Hayu ayeuna mah ulah loba miceun waktu. Urang kudu bisa nganyahoankeun naon anu bieu ngolepat teh. Cek Sukmara bari teu ngareret deui kanu tiluan, manehna tuluy luncat ngajleng muruk ka hiji tempat anu kaciri aya jirim ngolepat tuluy ngiles. Ari Donggala, Jali jeung Abah Dinta manehanana silih pelong tapi teu lila. Tuluy manehanana ge nurutan jelung-jeleng lumpat nuturkeun ka Sukmara.
Ari Sukmara manehanana ti eleh rancingeus sok sanajan anu ngolepat saking cepetna. Tapi Sukmara teu udah gentapa bari jrung jeleng kokolepatan nembus kana poekna peuting hayang nyusul jirim anu katempo ku manehna. Ari anu tiluan harita tinggalin jauh ku Sukmara. Da pugu Ari Sukmara mah lumpatna gesit lain lumpat samanea. Dibarengan ku ilmu panemu Ari Jali Donggala jeung Abah Dinta mah manehanana ngan saukur bisa luncat jeung lumpat anu sakitu-kituna. Sabot anu tiluan keur lumpat nyusul Sukmara. Kolepat aya anu ngolepat gebeg tiluanana ngarenyag. Donggala gancang luncat kanu ngolepat. Slek megatan anu katempo ngolepat. Gisila, sanggeuna silai ha? Cek Donggala, bari nanya kanu ngolepat sanggeus kapegatan ku jirim manehna. Eta jirim anu ngolepat, beleg-begna leutik tapi busekel. Si horeng si mana horeng, eta teh Arya Wulung teh, anu lumpat maksudna arek nyusul Gandawesi teh. Barang anu megatan, Arya Wulung kacida nafsuna. Pok nyentak ka Donggala. Kurang ajar sia, harik sia, saha sia halangan perjalanan aing ha? Keheula Gisila, pananya kula oge, ku silaing can dijawab. Saha ari silaing, jeung rek ka mana maksud? Naha make jeung lulumpatan, dina waktu tengah peuting. Tas di mana ieu? Jeung rek ka mana? Tas di mana jeung rek ka mana? Cek Donggala bari melong ka Arya Wulung. Naon gunana sia nanya kitu ka aing? Hah? Naon gunana eueuh urusan aing mah jeung sia? Memang eueuh urusan. Tapi saringkak sapari pola sia geus nyurigakeun deuleu. Cek Donggala, manehna asa kahudang nafsu ngadenge jawaban Arya Wulung kitu teh. Pok Arya Wulung teh nyarita deui. Anu penting, sia manusia moto ngahalangan jalan aing deuleu. Lamun wani-wani ngahalangan ka aing ulah sambat kaniaya sia. Dipitaskeun tah beheungna ku aing. Gampang sia mitaskeun beheung teh. Badak aya babari sia teh mitaskeun beheung teh. Nah, ting atuh. Mani asa kagila-gila keding sia. Barukan aing teh jalma paeh. Ari jalma hirup mah bener nyala tareka deuleu sia. Moal bisa kitu-kitu bae. Cek Donggala ngajawab. Atuh dijawab kitu Arya Wulung teh. Beuki nafsu wae manehanana. Seakna rajang ka Donggala, anu maksud arek nyasar gado Donggala, tapi Donggala ngagiwar saeutik. Hiu, plos. Panarajang Arya Wulung teh ngeplos. Donggala rikat ngajajakeun sukuna ka katuhu. Maksudna arek ngarengkas Arya Wulung. Ngan rokaya Arya Wulung ogenan rikat manehanana. Gancang mancekeun di kuda-kudana. Bari rada meyekeh anu maksudna mah ngahaja bisi lawana nyerang. Donggala nempo Arya Wulung kitu manehanana teu anta parah seak ngajongkeun sukuna. Anu diala teh dadana lawan. Arya Wulung surti, manehna ngakiwarkeun awakna kagigir, bari jeung newak suku Donggala. Kap cedun dicentok. Guak Donggala teh ngaguak. Tanaga kasaimbanganana leungit, terus ngoleang. Suku Donggala teh dilesotkeun ku Arya Wulung. Kubrag Donggala namru. Waduh, sia, kurang ajar ya. Waduh, cung suruh ada aing nyeri sia, kan? Aduh, nyeri sia, kurang ajar sia. Aduh. Anu mantak ulah sang halangan perjalanan batu deuleu. Naon maksudna siang halangan perjalanan aing, ha? Hayang dicacang sia teh ku aing. Kitu cenah cek Arya Wulung. Bari melong deui kaduaan nya eta ka Abah Dinta jeung ka Jali. Ari Jali nempo Donggala kitu manehanana ngagidir nafsu atuh. Pok nyarita ka Arya Wulung. Kurang ajar sia. Saha sia teh ngaranna ha? Wani cucunga sia ka balad aing nepikeun ka ngajolor kitu tah. Rasakeun ieu padengeul aing ya, rasakeun sia. Cek Jali, bari heat manehanana teh ngaheumatkeun pereupna. Anu dituju dadak lawan. Arya Wulung nyerenge harita teh bari kilap ngagilkeun awakna plos. Padengeul Jali teh ngeplos solontot Jali teh kabawa ku awakna sorangan. Teu anta parah deui dina waktu Jali harita teh keur nyolontot. Siku Arya Wulung ngageduk kana tonggong Jali. Geduk dah keuna pisan. Atuh Jali sabot keur nyolontot bari jeung doyong teh ditamah ku burial buncelik sabab tonggongna diketik. Ada sia, ada sia, ada nyeri aing, alah.
Bro, jali teh Namru. Cakakak Arya Bulung teh seuri. Ulah macam-macam sia manusia. Sia naon maksud ngalangan perjalanan aing, ha? Eueuh gunana sia. Sok saurang deui maju sia. Cek Arya Bulung bari ngareret ka Abah Dinta. Ari Abah Dinta teu ngarasa gimir harita teh. Kop badak kop mau. Sanajan dongala geus Namru jali oge geus ngarihruh, tapi manehanana sok sanajan kolot. Abah Dinta tetep teuneng manehanana pok nyarita. Hehehe, nang awas ya manusia, rasakeun ya, pandengeun aing ya sia, rasakeun anu buleud dia, buncineul sia, hiat. Cek Bah Dinta bari ngagajleng harita teh, ngaheumatkeun pereupna. Anu diala, punukna Arya Bulung. Arya Bulung geus bisa ngabaca, manehna ngakiwar ka gir saeutik bari kep, leungeun Abah Dinta teh harita ditewak. Cek pangrasa Arya Bulung, aki-aki moal sabaraha tanagana. Tapi barang kep beunang katewak, si aki ngacedudkeun leungeunna bari nyikukeun siku anu kencana kana dada Arya Bulung. Cedud, gedung. Sia, ulah ajar aki-aki teh. Aduh dada aing beulak sia. Cek Arya Bulung bari galeong manehanana rek Namru. Tapi gancang mancegkeun deui kuda-kudana. Ari Abah Dinta gesit manehanana luncat ka gigir. Kuda-kudana pancuh nyang hareup kalawan. Nyok sia, lajan aki-aki kolot kumaneh geus sia. Lawan aing ya sia wabalak. Ulah nganggap aing aki-aki sia. Sok, rek di mana sia? Jeung sia rek mikeun naon ka dewek anu bakal diteungeul teh ya. Sok sia. Cek Abah Dinta, susumar kanu jadi lawana. Tuh, kurang ajar sia. Aki-aki peot kumaneh. Meni asa bunga sia. Karek bisa ngasupkeun panengeul sakitu ge. Ya, rasakeun sia. Sembrut Arya Bulung teh nyuruwu ngaheumatkeun pereupna anu dituju dadana Abah Dinta. Abah Dinta meh kapalingan saking ku cepet-cepetna tonjokan Arya Bulung. Tapi Abah Dinta geus ngarasakeun aya angin anu ngahiup kana dadana. Lep manehna ngelok. Plos tenggelan Arya Bulung teh ngeplos. Dina waktu anu singkat, suku Abah Dinta ngarengka suku Arya Bulung. Tapi Arya Bulung gesit. Jeleng ngajeleng. Sabot ngajeleng. Suku kencana nojer kana tarang Abah Dinta. Keduk lengak. Abah Dinta teh ngalengak. Curah roh jungkel. Saking ku tarik-tarikna jejekan, Abah Dinta nampikeun ka ngajungkal tuluy ngarihruh. Aduh. Kurang ajar si walak sareng aing. Aduh. Ari Arya Bulung slek netekeun deui dua sukuna kana lemah. Tuluy nya kakak seuri. Baluk ting barudak jadi ngao kabeh ogenan ieu. Eueuh anu sahulueun. Mana atuh ilmu panemu jampe pamakeun teh eueuh. Cacing cawungkul. Kagok kungkul. Aing kalah kahambur waktu jeung nu kieu mah ieu ngalayananna ge. Geus eueuh waktu aing mah. Jeleng. Arya Bulung teh ngagajleng harita kanu bala. Les. Tuluy teh katempo deui. Ari dongala jali jeung Abah Dinta ting hargung tiluan bari jeung napas ngahega. Kurang ajar. Teh lain manusia edel-edel tah. Nu dilawan ku urang teh. Manusia anu wawasanna gede tah. Aduh, tarang aki yang bancono rasa gede nauk mari mana itu. Aduh, dah itu asa didupak ku besi. Si cokor berodana tedah. Aki napikeun ka ngalangak atuh. Kurang ajar. Teteh lain jam sama nih jam-jam. Jali, di mana Jali? Cek Abah Dinta harita teh bari alak ilik neangan jali. Ari breh teh jali keur nyuuh bae manehanana bari jeung ngacai. Sabab diketig tonggongna nyeueul nyelak kana dada. Aduh, abah, dongala, aduh kering di dia ya, aduh, alah, kurang ajar si mangkeluk deh, lain lawan enteng, aduh. Cek jali hari teh bari nyoba-nyoba nyengkatkeun awakna.
Tapi tetap teu bisa atuh dongalan nempo jali kitu teh manehanana karunyaeun terus nyamperkeun. Buru, udang Kang. Ulah kitu. Ngerakeun urang teh lalaki ieu. Ulah epes meer. Ceuk dongala bari gap nyekeleungeun jali terus rada dijungjungkeun. Lain epes meer. Aduh, ari nyeri mah lain ku epes meer tapi nyeri we nyeri ya. Alah, aduh, dada manis sesak. Kurang ajar teh awas ya lamun panggih deui ku aing dibayar sia teh. Ceuk jali bari nguniang hudang tuluy diuk dina taneuh bangun lungse. Aduh, teteh lajang ieu mah lain lawan-lawanin euy. Berarti baladna anu ti heula tah. Sabab ari nu ieu mah peteke leutik ta zamanana teh tah. Kurang ajar leutik-leutik peteke teh tanagana gede pisan ya. Ya bener Abah. Kumaha Kang Jali? Geus rada mendingan. Urang teh leungiteun tapak ieu. Kang Sukmara geus jauh ninggalkeun urang. Urang perlu nyusul ayeuna keneh. Kumaha kuat moal? Aduh, hayu lah. Arek maksakeun. Hayu. Abah kumaha kira-kirana? Sanggup henteu? Aduh, Abah mah rada leuheung ayeuna mah Jang. Rada leuheung. Hayu bener. Urang teh bisi katinggalin jauh pisan tah. Ku Sukmara, urang perlu nyusul. Ceuk Abah Dinta bari cengkat manehanana. Kitu deui jali jeung donggala. Terus tinggara jeleng deui sok sanajan aya nu dirasa teu dipalire. Sabab ceuk pamikirna sieun tinggalin jauh ku Sukmara. Waktosna anu parantos nyekapan rupina dina episode anu ka-20 dicekapkeun dugikeun ka dieu heula. Insyaallah simkuring Mang Acil Gentra Suara baris ngalajengkeun jejer carios juri karuhun ngalangkungan episode anu salajengna. Hapunten anu kasuhun tina sanes kanten kaluputan oge kalepatanana parmio sanes teu sono pamitan sanes bosenan dipungkas billahi hifdzul haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagper mios.